Alhamdulillah, hari ibu mah serebutan. Aduh, duit 100.000 sini asa atau asa bunga pas dibagi-bagi teh. Gerbalanya cari budak sekolah satu kumaha. Iya sih. Bu, mudah-mudahan saya di sini sehat dan Allah, amin. Wabil khusus keresana pun guru wasilah ieu madrasah bukannya jeung kadedeuna kersana ajengan wasilana kasepuhan sesepuh urang sadayana oge dikiatan dina ieu tempat. Alhamdulillah kersana Bapak di Bandung oge wakil ieu Al-Wafa anu mencekeun neguhkeun ieu ngajantenkeun kieu mudah-mudahan dina non rupa perkara di cikina pinu-pinu barokah kagentosan langkung saya jihadatul khair tambih ngurungan sagarupa perkara jihadatul khair tabih kasihati Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal wios salawatan Allah wios ngalap berkah wios Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi pandanganna sadayana hoyong diangkatkeun santri teh daripada heureuy sholawatan mah insyaallah berkah bade kumaha bae nya sok pandanganna sadayana angkatkeun kita guys. Halo Bu sadayana angkatkeun pandanganna siap Allah wujud terang teh siap sarangnya iya kama santri santriatnya siap Allah wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi sarang harikan pandangan angkatkeun sadayana ayat ayeuna ibu-ibu ayeuna mah biasana ibu-ibu sok ngurang kali kamurang kalian sok mewarang cing balik siang ngaji teh cing pintar siang hayang naros ka ibu-ibu anu siap ibu sareng di dia bias salik sok siap begitu kumaha pengawasannya begitu nah kumaha tadi abdi motor rebutan itu kan sok ibu bisa angkat sadayana semangat harikan wahdaniyah dekat putar kaliman apa ibu Allahumma sholli sholatan apa sok sarang angkat pandangan sadayana semangat sok angkat nu tadi angkat bau berarti ulah elek senam ulah elek senam mari senam di kaki kedua sok angkat pandangannya angkat sadayana cing panyawat setruk cing janten naon cing parat kena dosa oke cing di tabi-tabi berkah oke cing disehatkeun ku Allah amin siap apa ngerawasan salawatan ibu iya bari masak wujud kidabaqamu al-fatu siap sarang sok Allahumma sholli sholatan besok angkat baru ke bapak nanti pikir
Rasul Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Tahu semangat alhamdulillah. Kita di naik gara kena panggung. Pak semangatna alhamdulillah. Siap? Siap? Siap, sarang kesadarannya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Nyucur galur sunnah rasul, napang lacak para anbiya. Cing tuwek pidawu rasul, sakan orang menang baca sarang. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salam Allahumma sholli wa sallim wa barik yasin habibillah. Tong hayangnya baka gunung mending oge karanca salada. Tong loba pikiran kabingung mending oge loba ibadah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngalah belut bari macul diwadahan kana pipiti. Cing tuwek pidawu rasul, sangkan orang salamet diri. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ciri jadi santri di dunia nanggetol ngaji, karena ibadah umati engke bakal hati-hati. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Teraskan salam sulang di salawat sifat ini sadar-sadar. Allahumma sholli ala sarang sadana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. Alhamdulillah berkah-berkah saja. ودوائها وآفية الله الله أبدان وصفاتها ونور الأبصار وديائها وعلى
sahbihi wasallim. Ya, rukun Islam ada 5 syarat. Syahadat. Iya. Ngoskan sholawat ya. Siap. Ya murang kali. Rukun Islam ada syahadat, puasa yang keempat, bunga haji yang kelima. Ya Rabbi bil Mustafa sarang Allahok ya mah Balik mempersidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami. Ibu anu biasa kaluhur kayaknya. Siap. 1 2 3. Rukun Islam. Kompak bener nih. Ya, terang ibu-ibu itu kumaha. Siap. Ibu-ibu dah. Biasa kada sineronnya. Siap. 1 2 3. Aduh. 4 bunga haji. Umbalanku ada. Tuh apa ya kamu? Coba. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap. Terang awas ya, Bu. Syaratna urang hoyong menang ilmu aya genap ibu. Bu tahu kan kasauran Bu tinggal kan dia kasauran Syekh Burhanuddin Ajar Nuji ibu diuningakan tinggal Bu tinggal kasauran Syekh Burhanuddin Ajar Nuji tinggal. Ari syaratna urang nuntut ilmu teh, syaratna urang hoyong menang ilmu teh aya sabariji aya genep. Hiji cerdas, 2 sungguh-sungguh, 3 sabar, 4 aya bekalna, 5 aya guruna, 6 cing lila waktuna. Barang hiji barang atau barang bagi hiji cerdas Allah 2 Allah 3 Allah 4 Allah 5 genap cing lila wa ala tanalul ilma ila bisi tatin sakun bikaan majmu iha bi bayanin. Tinggal ibu anjen mual menang ilmu angin ku genep perkara engke bakal diterapkan pertelaan hiji-hijina. Hiji 2 3 4 5 guru cing aya guruna genep cing lila waktuna ibu. Pacekna alam dunya urang cerdas dirinya ibu dagukeun. Urang cerdas dirinya teh aya anu langsung ti Allah, aya anu kasab heula urang sadayana ibu, aya anu wasilah asbab dirinya ibu. Bu aya wasilah anu luar biasa santriyat di sadayana ngaos urang aya wasilah ibu cerdas jeung cerdik henteu culang cileun cungklang cikleun tungkal tako tujak tajong tah murang kali supaya kumaha urang carana hayang cerdas ieu murang kali teh ibu cing mampu urang sadayana
naon ngadua ka Allah, ngadua kumaha urang sadaya di dinya ibu cing mampu urang sadaya supaya cerdas murang kali teh hayang teh urang dipasihan di dinya cerdas dinya teh urang sok jejehkeun murang kali ibu ngadidik murang kali tilu tiasa henteu di bumi, tiasa henteu di bumi. Di mana atuh? Di madrasah mah guru ngadidik tepikeun ka sekian ratusna sekian puluhna tapi kok mampu tah ieu keberkahan tina ilmu. Bu sagara rupa ku ilmu. Urang hayang ka pabrik ku urang hayang tadi bisa mampu ku komo lamun ilmu agama maka bakal ngadongkapkeun ke eta jalma anu luar biasa ke urang sadaya naon bakal di yaumil kiamah sairil mukminina bakal dongkap ti golongan jalma mukmin naon eta jalma tapi yaumil kiamah dina poe kiamah keur eta jalma naon bisa di darajatin diangkat darajatna keur eta jalma 700 kasayan ti Allah lebat ka surgana benten 500 tahun kali 700 kasayan ti Allah mata alhamdulillah aya santriin santriat alwafa sok tanjerkeun ku urang sadaya kumaha carana hayang cerdas kumaha urang sadaya dukungan anak urang teh rupa perkara boh materina boh tanagana supaya cerdas murang kali margi kecerdasan dirinya teh tiasa bae ibu hormatna kalau jantan guru bae kecerdasan dinya tiasa bae urang kumangrupikeun sedekah keur mancekeun nubuhkeun agama ieu ge qarya ieu alwafa alhamdulillah hiji car dua tilu opat lima genap dua sungguh-sungguh kumaha carana sungguh-sungguh ibu sok tahadusan bini mah kapungkur mah kalaman ilmu keur urang sadayana tahadusan bini mah keur urang sadayana hayang boga senaswalau teh geuningan hese baheula mah lebar senaswalau teu ka dijingjing baheula mah geuningan ibu hayang boga senaswalau baheula mah urang lamun budak ceurik teh ibu hayang tuan ayeuna budak ceurik teh bare tuan cok baheula mah hayang tuang teh hese tunggal ceurik urang teh ditahan-tahan supaya naon supaya mahi dibagi-bagi aya nu cunak-canak dengan barang tuang teh ditapak sileungeun teh baheula naon ilmu kunerapna tahadusan bini mah baheula mah geuningan ibu tuang ge urang bawa barang tuang ganyon tales sampe hui laras baheula tebikeun ka di masjid bun taraweh teh dibagi angin cabe teh geuningan duit ka nyari beundeung terus deui baheula mah geuningan ibu tadusan bini mah lamun ka masjid teh geuningan disebut teh langgar boh tajuk tebikeun ka naon sekolah teh ngagarantung dina baku anu salat teh aya sampingna naon aya na Waldimor baheula mah cap marengkel luar biasa nak silih seret silih tajong silih kumage tapi naon manfaat maslahat saceduh metu saucap nyatana naon kusabab sae akhlakna zaman baheula mah sungguh-sungguh menang ngajina teh benar-benar hayang menang ilmuna teh hormat kanu janten guru teh da ayeuna mah ibu jan kaset ngaos teh cing larasnya sok diajar cing laras pas we kaluar sena leungit naon bahasana kasar gitu gogo bahasana teh oi cenah aing ka mana oi eueuh cik keneh ku guruna teh di pagahan datang keluar teh oh aing sareng aing eueuh baheula mah ayeuna mah digeuningan hese laras bu tah supaya sungguh-sungguh teh kumaha ibu hayang hormatna kanu janten guru sungguh-sungguh dinya hayang menang ilmuna teh hiji hikayat ibu eta santri kapungkur anjeunna pagaweana teh di pasantrenna ngan ukur tokat kanu janten guruna teh ibu pangnyeseukeun anggoana santri ibu diseuseuh sadayana
anu sanes mangaraos tapi anjeunna kumaha taat kanu janten guru anjeunna mah luar biasa tebikeun ka hikmahna kanu janten guru tebikeun ka pinter kusabab sae hormat tawaduna hormat kanu janten guru. Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apalkeun Ibu? Hiji, dua, tilu, opat, lima, genap. Waktu setengah jam telawi itu. Alhamdulillah. Waktu setengah jam telawinya. Alhamdulillah. Jam. Sok, anu tadi salawat. Kapayun. Ibu-ibu ya. Bu. Sok ngawas salawat tadi. Rukun Islam mah kapayun biasa. Sok tadi ibu-ibu. Enggak. Bu. Siap naik ke payun. Enggak. Salawat itu tadi ya Robi bil Mustafa. Sarang kadi mana? Sok enggak. Cuk enggak kapayun. Enggak ibu, enggak berkah ya berkah. Sok iya. Aduh, sodako ya aduh. Buru bu. Enggak bu. Enggak. Ayo. Enggak. Bu, enggak ka dia. Sok. Sana payun enggak. Ya Robi bil. Enggak, door prize ini ya. Enggak kan dia. Sok sa. Enggak, besti. Sok enggak kan dia. Saha atuh nu bade emang kan dia. Ya, sok kan dia tuh. Sok enggak, Bu. Jadi pasien acis ke sholawat pirage Berkah ya Bu. Mana itu? Tuh, baca. Cuy. Sajenan tadi Ca. Uca. Sudah uca oke. Oh, doakan saya gaduh cara oke. Amin ya Allah ya Robbal. Namun tinggal di dia setelan mirip-mirip ya Bu Yos udah bogoh ge. Setelan gitu kan setelan kumaha nu tinggal ku teh ya mah. Tinggal heula ditu Pak. Tinggal anu mirip ya Bu Yos udah bogoh ge. Beli pede setelan nu kumaha ya mah tinggal heula. Nya Bu Yos tinggal heula setelana ya mah mirip setelan nu kumaha di dia. Rematik. Sok orang ngauskeun salawat rukun Islam. Hilang deui. Sok. Balonku heula eta balonku. Sok. Kasihan mi, kenapa mik teh? Kamana kumaha cenah Ibu? Ya Robi bil Rukun Islam ayat Yusruk galur sunnah Rasul nampak lacak para anbiya cing tumut pidawu Rasul sangkan urang menang bagja ngalapan bari mah coba dah kana bibiti cing tumut pidawu Rasul sangkan urang selamat diri. Lamun datang salat subuh laksanakan salat subuh sok sanajat barjeng ripuh da muajat dituluh kegalabat laun bakal geureuh muajat tunu. Lamun datang salat asar laksanakan salat asar ibu-ibu ka pasar obat urang bisi kasasar bisi di alam masar padang alam masar maka kasasar begitu Ibu. Siap. Rukun Islam ada. Salawat sok gebrungkeun arah semangat sok gebrungkeun cenah gebrungkeun sok hayang disolawatkeun biasa solawatan atuh
Rukun Islam ada 5. Puasa yang keempat, naik haji yang kelima. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat. Puasa yang keempat, naik haji yang kelima. Bil Mustafa balik mangkosidana, Bilwana mamago Yawasi al-karon. Rukun Islam aya 5, syahadat, sholat, zakat. Puasa yang keempat, naik haji yang kelima. Ya Rabbi bibir Mustafa balik Bilwana mamago Yawasi al-karon. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Singkatna ya ibunya. Punten-punten Bapak Ibu sadayana. Magi waktosna ieu padat seueur Ibu. Singkatna kieu nya. Hayu urang sami-sami umur urang sadayana eusian. Da urang tujuan niat teh dihirup di alam dunia diciptakeun ku Allah keur ibadah ka Allah. Masa kesambatan keur anom keneh urang mangpaatkeun umur urang sadayana kiatan salat 5 waktosna keur urang sadayana. Man aroda ari sahaning jalma ayu lazim anu ngalazimkeun keur eta jalma fa ilahi mangka eta tetep keur eta jalma. Ibu daungkeun min adabil qabri urang tidak dijauhkeun tina pirang-pirang siksa kubur mangka sok dawamkeun ku urang sadayana pama hapadotus salati piara ku salat urang sadayana. Anu kadua sok dawamkeun ku urang sadayana supaya pancegna teguhna ieu alam dunia, pancegna teguhna ieu madrasah al-wafa naon saekeun urang sadaya berusaha tina sedekahna supaya urang kalih langkung sukses da sanes ku ilmuna urang belajar bae eta sedekah anu mancekeun neguhkeun supaya pinterna urang kalih bakal tercapai. Anu katiluna wa tasbih sok dawamkeun ku urang sadayana ayana manakib dina ieu tempat, ayana aurat dina ieu tempat sok urang sasarangan munajat ka Allah, sumukruk ka Allah, curhat ka Allah naon rupa perkara usik malikna urang sadayana sejak ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kaopat urang sadayana kiatan tebihkeun ulah ngahaja-haja teuing nyieun kasalahan. Sifatna jalmi dasana malaikat urang kasalahan mah aya wae tetep setiapna jalma, tapi urang mah ulah ngahaja-haja teuing nyieun kasalahan urang sadayana. Margi lamun kaiban ditemungkeun di alam dunia keung jeung sieun keur urang sadayana. Yuk tingkatkeun ieu al-wafa, mudah-mudahan cing langkung majeng langkung sukses berkah kersana ajengan aja niatan dina ieu tempat sepuh urang guru urang sadayana. Mudah-mudahan sami sadaya cing pinuh barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.